Emih karya Rakean Wanen Ismaya. Na ieu mongkleng pameun teu anjeun kagambar deui nalamunan. Malati nu ligar diburuan dalingdingna nganteur sawangan katilu alam maya nu beueus laju ngaclak. Ci ibun nu teu weleh nyangkrung nakongkolak panon anjeun sabot mere hampura kana mangpirang dosa kuring kiwari jadi lambang sajati keur enteung napakuran diri. Aya jalan carita nu peunggas sabadak kuring ngumbara ka ieu dayeuh. Baeu geuning rumingkang welas asih anjeun teu weleh nembongan nasaban engaban. Naha nya tali asih anjeun ka kuring bisa pargat satatus Ijrail ngajajab anjeun nu nepungan Gusti. Na alam pangimpenan peuting tadi kuring patepung jeung anjeun. Yayang tong gimbir makalangan di ieu dunya. Sagalana geus aya jalan caritana. Cunduk waktu ninggang mangsa. Sabab ku kapiheulaan mika asih najan lampahna teu nyeni tetep bae bakal mangmeunangkeun. Sabab ku kapiheulaan mika ceuceub najan lampahna hade tetep bae bakal mangewakeun. Bral geura tandang makalangan. Ulah mundur sasiku, ulah ngejat satunjang beas. Sing yakin ka diri jeung nu boga anjeun. Ulah nyalindung tur nyalah mi Gusti. Tong samar tenjo bisi kaduhung engkena. Galindengna entep seureuh nu dipungkas ku imut teu weleh deungdeuleueun. Peuting harita kuring ngorejat hudang. Satu tas ti cai na paimbara. Ci ibun nu teu weleh nyangkrung nakongkolak panon anjeun direka ulang deui ku panon kuring. Sakeclak nyaclakan jadi ngamalir. Masihan ieu pipi murubutna teuing ka mana. Cak-cak nu ngarayap napalang dada sorana ngahudangkeun kuring nu keur anteng na alam sawangan. Anaking jimat awaking saha wanoja eta teh nu datang ujug-ujug ceurik nyang saya na dada anjeun kikindeuan. Dipungkas ku imut ngagelenyu kareueut naker. Kuring teu bisa ngajawab. Ukur sariak bulu punduk walonan kuring ka emih. Emih sur ti naker ku ngabigeuna kuring. Teu weleh lambeina ngagelenyu. Geulis budak teh. Kitu deui hatena. Katenjona mah eta budak neundeun duriat ka hidep. Ah sagala bae emih mah tos bilih kabujeng siang teuing. Yayang bade angkat deui ka kota kembang da masih keneh aya syuting nu teu acan rengse. Nya atuh sok didoakeun sing lungsur langsar. Aya nu poho ari poe Salasa hareup hidep bisa balik ka imah. Sigana moal mih na aya naon kitu.
Ah henteu, bisi jadi sabada magribna poe Salasa minggu hareup emih ek nyaba ka imah bapa hidep. Tangtu bae kuring kerung di barung ruas naker ngadenge eta kedal. Jadi kuring teh lain anak almarhum nih. Kuring nyowara rada tarik. Lain gitu. Maksud nama adi bapa hidep rek ngawinkeun budakna. Tuh kabaya nuker kaondangan nage keur dikaput. Mun bisa mah yayang oge milu sakalian ambeh teu mareumeun obor. Cuang kadituna make baju sarwa bodas ambeh rampak kumaha. Ah isin nih apanan yayang mah sok minder, jabina ge pasti sibuk di dayeuh. Tapi da emih melang pisan ninggalkeun yayang. Bisa poe Rebo balik deui, heg emih geus eueuh di imah. Dareudana nu dipungkas ku Ciibun nu nyangkrung na kongkolak panonna. Atuh tenang bae mi, apanan mun yayang mulang ka bumi pasti aya nu ngarencangan. Budak nu tadi ceurik teh ya, walon kuring di barung banyol. Serius eta teh? Heug atuh mun kitu mah emih jongjon ninggalkeun yayang. Ngan omat kudu silih asah, silih asih, silih asuh. Kudu pok prek prak konsisten na ucap, tekad jeung lampah hidep duaan ka hareupna, saurna. Hate kuring bungah pisan nenjo emih nu daria bagja naker ka tenjona teh. Najan hate leutik mah teu bisa dipungkir ku diri geus wani ngabohongan kanu jadi indung. Apanan sidik deui eta wanoja teh lain kikindeuan kuring. Nya saha atuh nu daek ka kuring? Nu kurung batokeun, miskin pakaya, nu hirup dina curug batur. Rumasa lain jelema jegud, ukur bisa majoangkeun hirup buburuh ka batur. Harita tanggal 3 poe Salasa sabada lohor, kuring teu ngeunah cicing hayang balik ka lembur nepungan emih. Ret kana loket nu lepet eueuh pangeusina. Hayang oge nelepon ka emih da puguh duanana ge teu kalaksanakeun. Ari beuteung mah puguh geus teu dipalire deui pamentana najan lapar pisan. Hayang teh gura-giru nepi we di bumi emih. Beuki lila poe teh nyerelekna asa panjang pisan. Beda ti sasarina kuring teu daek cicing. Kitu salah, kieu salah, guling gasahan. Ah pangaruh tina lapar beuteung meureun ieu mah, ceuk sorangan neger-neger karep. Satuluina kuring nenangkeun diri, celetrek kunci diasupkeun kana liang panto kantor. Panon kuring masih iceus maca plang nu aya di luhureun eta panto. Prodi film. Komputer dihurungkeun, niat ek nulis surat keur nu jadi indung. Najan kiwari zaman teknologi, tapi kuring mah geus kabiasaan sok nulis surat mun aya nanaon teh. Sok sono tur aurana ge beda. Mun kuring geus narima surat balesan ti nu jadi indung. Tulisanna nu dengdek rapi,
tulisan leungeun atikan Walanda di zaman panjajahan. Sok tara cukup sakali deui mun maca surat balesan ti emih teh, da puguh babasaannana sok asup kana hate. Dadak sakala sok tiis ceuli herang panon. Ludeung ngalengkah deui mun geus maca piwurukna nasaban surat nu nepi ka kuring. Cindek carita pas ceuli kuring ngareunge samarna sada adan magrib ti kaanggangan aya SMS ti adik kuring yen emih geus ngantunkeun ti ieu alam dunya. Satu tas tamat maca SMS sariak bulu punduk dadak sakala rancung, geus puguh cipanon mah murubut tarik naker ngamalirna teuing ka mana. Luangna hate kuring mongkleng, jumrit malatan langit, ngoceak maratan jagat. Wilujeng angkat mapag bagja, mih lamun kuring nyorang mongkleng nya ka mana kudu nyiruruk.